ager Kang hayang ager mana ager tadi pan bae aku dewek tobat Gusti eta teh keur nu gering nadung gering ngomong ngeunaheun kadewe ge ngomong kemari para rait cenah si gareng teh barang dahar teh kamari dahar naon atuh si gareng ieu beuteung narada teuas bare kapas we teh pembolaana teh ampun euy kumaha atuh nya euy si gareng teh euy gareng atuh kudu ka mana dek teh tatanya ngeus yang teh kaju ka dieu kurang-kurang ikhtiar banyak diusahakeun gede kaju ka dieu ka Pakumis anu ayeuna jadi Pakuwu diandamui kungsi Kang didatangan cenah kudu dibere pais jawer ieu hayam Bangkok dilaksanakeun ku dewek Abah minta kungsi Kang Abah minta atuh cangkeng nyeri atuh Gusti nu Agung ieu penyakit kabina-bina aduh obat moal ginjal gitu wayahna reng lamun cangkeng nyeri mah kudu loba nginum aduh tetangga aing sareuri aing gering sugan neang keun bae reng aduh sing ieu cangkeng ieu nu nyeri teh ta eta Kang alah aduh ieu tuur nyeri Kang aduh nah ieu penyakit kabina-bina teuing aduh Kang aduh pindah ka Cikampek nyeri padahal atuh sakali-kalinya penyakit teh pindah kana panto juga naik pindah kana panto mah gugorowokan teuing dunya mah romantika kehidupan mah sedih bunga ceuri suka duka teh kudu kapanggih mah di dieu urang teh kudu menang ilmu da wala deuleu dina kajadian anu sarupa kieu teh nyaeta si horeng di dunya teh deuleu teu abadi naon atuh anu abadi teh euy yang abadi di alam dunia itu yaitu tidak naon ketidakabadian yang abadi itu adalah ketidakabadian geus tong ngadalil wae ieu anguran si gareng ieu atuh mah awakna raja atuh teh nya Alhamdulillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim di cayuna jaya di darat jaya unanu calik di sirasai sang ratu putih bumi mengabanyu mingkem amin bilih aya anu nipis bilih anu aya sumurup sumalindang si malakatul lapan nilu kapusin lapalantul lakuritul lamal kasinun murut kamalin namang kasinu lumur kasino lakur kamul kanasinu muling kalakatur li sudah kabasu kanu kabri kasih si malakatu kalakamon ieu teh karuhun omon limur katulan samanu limur kasala kapuruta lica kamal katir kasipel katu kih kamur kasomono kasopacaka kasika geus aneh jampe naon teh kalimah naon-naon kitu mati monyong geuleuh lain kalimah nu teu mati penyakit teh betaheun kumaha dola euy lamun urang buru-buru we ka itu bebeja kadunungan urang daek ka puskesmas geus jadi ieu teh si gareng teh teu diimunisasi keur budakna nya da teu kurang-kurang ditarekahan teh diimunisasi penting teh diimunisasi teh budak teh nya diimunisasi teh kumaha si belegu keur orok keneh ieu teh budak teh buukna teh kudu didugulan kudu ditapokan ti muning ta eta diimunisasi teh si gelo dulu Italian sukuna lelepkeun di leuwih ta eta diimunisasi minggeus ganeng bukan atuh kadunungan mah sapeser sagaweng kitu bisa nulungan urang teh nya bisa nulungan atuh urang teh kumaha we carana kadunungan eueuh pun tanganeun deui ka panindang ti kadunung gitu tah pandunungan oge sok naon kitu teh sok ngajemput ka urang mana kitu gaya pangabutuh